hadir dina tempat ilmu dina bulan Ramadan kata Allahu Ta'ala. Maka nuliskeun Gusti Allah Ta'ala lahu pikeun eta jalmi anu hadir dina tempat ilmu bikuli kodamin dina tiap-tiap lengkahna eta jalmi ibadata sanatin sarua wejeng ibadah satahunan eta salengkahna salengkah bade tolabul ilmi dina bulan Ramadan hadir karena tempat ilmu salengkah sarua jeung nilai ibadah ganjaran sarua ibadah satahun benten kan dina sasi anu senesna tah kaleuwihanana dina sasi Ramadan teh kitu mana berlimpah ganda